midon aduh iya mah bapak bisul panggocakeun. Aya naon neng? Teh nuju naon sih menesok asiknya lira. Biasa we amat tambah kesel ya nyool HP nyekrol HP tuh ningali soal video-video nu lucu hiburan ya tuh neng. Uhun palingan menesok anteng. Nya da atuh kan keur nyantai anak saya damel ayeuna mah. Uhun. Teu karaosnya urang teh menitus lami rumah tangga teh nya. Nya neng teu karaos geus rumah tangga teh 23 tahun dar urang teh. Emang kunaon gitu tutumbenan terus aing mah asal reuwas teh. Atuh neng mah hoyong naros we kitu. Bias. Ieu emang bade naros naon? Atuh henteu sih neng mah hoyong naros be kitu tah. Lamun neng mau ti heula gitu. Bade nikah deui. Teu bade atuh neng. Siapa yang umur piraku atuh sorangan atuh ame helu maturan. Atuh lamun nikah deui, teh bade cicing di mana teh? Di dieu. Nya di dieu atuh ari neng. Berarti parabotan neng ogenan bakal kaangge ku istri anyar Ya uhun atuh da sarai keneh mah nya dianggean atuh aya neng. Terus bobo dina kasur neng oge jeung istri teh. Ya uhun atuh neng. Lagi sek bobo di mana? Nya di kasur atuh. Kasur biasa urang sare. Berarti acuk neng ogenan diangge deui nya Jadi angge atuh neng, atuh kebaran tuh atuh neng sarai keneh. Meureun beha neng oge ku meureun dianggekeun deui nya ka istri anyar Nya moal atuh. Ari neng itu mah nomor lage 42. Nu neng mah kan 36. Nanaon atuh geuningan geus apa mau panina segala jadi atuh salila itu salingkuh teh teh. Teu salah eta mah lepat atuh. Neng mah moal jadi mau tang ogenan moal jadi. Aduh dah terjadi